Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ruwiya sareng parantos ngariwayatkeun saha al-Hakimu Imam Hakim annahu nyana kalakuan qalat parantos nyarios saha imro'atun hiji awewe lin nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innabna ami saur eta istri saestuna putra pameget paman abdi yakhtubuni bade ngakhitbah itu ibna ami ka abdi ayyadoni tegas nama ngajak itu putra paman pameget ka abdi ilan nikahi pikeun nikah fa akhbirni maka wartosan ka abdi ya Rasulullah hei utusan Allah ma naon hakku ari haqqul zauji ari hakna istri ala zaujati anu janten haqqu zauji hakna anu janten caroge ala zaujati kanu anu jadi kewajiban pikeun istri pain kana maka lamun kabuktosan itu hak teh aya zalikal haqqu tegas nama itu hak eta syai'an hiji perkara ay amron tegas nama hiji perkara hati kuhu anu bakal kuat abdi kana eta syai' ay aqdiru tegas nama mampu abdi alahi kana ngajalankeun eta syai' hakna suami istri tajawwajtuhu maka abdi bakal kersa nikah sareng putra pameget paman abdi. Qala maka ngadawu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwaler eta pertarosan istri ku Kangjeng Nabi min hakihi eta tetep tina sapalihna hak nu janten caroge ansanyana ari kalakuan ay annahu tegas nama sanyana ari kalakuan Aisyana tegas nama kalakuan lau salalamun kocor naon manakhirahu dua pangambung caroge naonana daman darahna wa qaihan sareng nanahna lamun ngocor cenah kaluar tina pangambung sarogena darah atau nanah palahisathu maka teras ngaletak atau ngabersihkeun eta imro'ah kana darah carogena bikasril ha'i kalawan ngasrahkeun huruf hakna bilisaniha diletakana teh ku lidahna eta imro'ah ma'adat maka canyumponan eta imro'ah haqqahu kana hakna nu janten carogena wal mankhiru sareng ari lapat mankhiru bikasril kha'i kalawan ngasrahkeun huruf kha eta mujamati anu aya cecekan eta kharqul anfi hartosna liang pangambung laukana lamun bukti Aisyana tegas nama kalakuan eta yang bagi peryogi aya juju tegas nama lamun mah dimenangkeun libasyarin pikeun manusia ayas juda supaya sujud ieu basyar ieu manusia libasyarin ka manusia sejen ay akharin tegas nama manusia sejen la amartu baka tangtos bakal marentahkeun kaula sareng Kangjeng Nabi alam arta ka istri antas juda supaya sujud ieu istri li jaujia kanu jadi salakina ida dakhala di mana-mana asup eta salaki alaiha kalau eta istri lima kana perkara fadlahu anu parantos ngunggulkeun kana eta perkara saha Allahu Allah alaiha
kanu janten istri. Jadi soal Kangjeng Rasul, seandainya aya darah atau nanah nu kaluar tina pangambungna terus dibersihkeun ku lidahna ku lisan eta istri, eta teh dipandang teu cukup, masih keneh kurang pikeun nyumponan hakna nu jadi salaki. Terasa orang sologe seandainya sujud teu dilarang, margi sujud hanya milik Allah, maka lamun teu dilarang bakal diparentahkeun ku kami awewe sujud ka salakina. Margi kamulian istri eta kusabab kaangkat derajatna ku unggulna pameget tinimbang istri. Qalat maka nyarios itu imro'ah, waladzi ba'asaka anutus ngutus zat ka anjeun bil haqqi kalayan hak, la atajawaja maka moal nikah kaula ma baqiyat dina salgina tetep hirup abdi naon adunya dunya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha sareng parantos ngadawuh Siti Aisyah radhiyallahu mugi ngaridhoan Allah anha ka Siti Aisyah, atat parantos sumping sahabatatun hiji gadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka cumarios eta istri eta gadis, ya Rasulullah ya Rasulullah, ini saestuna abdi patatun hiji gadis seorang gadis, akhtobu anu tos dilamar abdi fa akrahu tapi abdi teu acan siap atajuja kana nikah kana ditikah. Fama non perkara hakku jauji ari hak nanu janten saraki alal mar'ati nu jadi kewajiban istri. Qala maka ngawal Kangjeng Rasul, laukana lamun mah aya atawa kajadian min fauqihi dina salirana tina tubuhna suami anu pangluhurna ila qadamihi dugi ka dampal sampean carogena, sodidun ayana nahan di luhur nepi ka handap ayana nahan, falahisatu terus ngebersihan anjeun ku cara ngaletakkan nanah nanu aya dina eta awak carogena, ma adat maka teu dianggap sabanding. Maksudna can nyumponan eta imro'ah syukrahu kana syukuran kanu janten caroge. Qalat maka ngadawu eta fatat atawa gadis teh, afala atajawaju naha abdi teu kedah nikah. Qala maka ngawul Kangjeng Rasul, bala kantenan tajawaji kedah nikah anjeun, fa innahu karna sanyana ari nikah eta khairun hiji kasayan. Warawa sareng parantos ngariwayatkeun bisana di Jayyidin kalawan sanad anu sae saha Sulman atau Broni nisbatan nyata nisbat ila Tobariyah ka kampung Tobariyah ala goiri kiasin bari lain kiasna. Wahya sareng ari Tobariyah teh eta Madinatun hiji kota bisamin di negeri Sam, anal mar'ata sanyana awewe la tuaddi can bisa nyumponan ya imro'ah haqqallahi ta'ala kanu hakna ka Gusti Allah ta'ala, hatta tuaddiya sehingga nyumponan ya imro'ah haqqa jaujiha kana hak nu janten carogena. Kullahu tegas nama sadayana, jadi can disebut hiji istri nyumponan hak Allah atau kewajiban anjeunna ka Gusti Allah selama eta istri teh can tiasa nyumpona hak kanu janten carogena. Law sa'alaha lamun menta salaki ka istri, wahia sareng ari eta imro'ah ala dohri kotabin keur aya dina tonggong onta,
la tamnahu maka ulah nyegah ulah nolak eta istri ka corogena nafsaha kana dirina eta imro'ah. Qala Ibnu Abbas parantos ngadawu Ibnu Abbas atat tasumping saha imro'atun hiji awewe min khas'ama di tanah khas'am ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka cumarios eta imro'ah ini ari kami ari abdi eta imro'atun hiji awewe ayyimun anu lalagasan anu lengoh canikah wa uridu sareng manga maksad abdi anta jawaja kana bade nikah abdi. Fama maka naon haqqu jauji ari hak anu janten caroge. Qala maka ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawalar Kangjeng Nabi ka pertarosan eta istri. Inna min haqqi jauji tina sapalina hakna nu janten caroge ala jaujati tina kewajiban istri eta ida aradaha di mana-mana ngamaksud ngaji macaroge ka istrina farawadaha maka kedah masikeun eta istri an nafsiha kana dirina kana awakna. Wahia bari eta istri teh ala dohri bairin aya di luhureun punggung onta. La tamnahu maka teu kenging nyegah eta jaujah kacarogena pikeun ngajima. Wa min haqqihi sareng tina sapalihna hakna salaki alla tu'tiya ari ulah mere ieu istri saean kana hiji perkara min baitihi di bumina eta jauj illa biiznihi angin kalawan izin nu jadi salaki. Fa in fa'alat maka lamun midamel eta istri zalika kana mere hiji perkara kana maka kabuktian naon al wizru doa alaiha ka eta istri al wizru dosa malah jadi dosa lamun maparin sesuatu nu aya di bumi carogena kanu sanes tanpa izin carogena jadi wizru jadi dosa alaiha ka eta istri wal ajru tapi jadi pahala lahu keur carogena. Wa min haqqi sareng eta tetep tina sapalin hak nu janten caroge ti istrina alla tasuma ari ulah midamel saum ieu istri tatauan halna puasa sunah ila biiznihi angin izin janten carogena. Fa in fa'alat maka lamun midamel eta istri tasoma tatawuan jaat maka ngan saukur ka bagian lapar eta istri wa atosat sareng haus. Walam yutaqabbal sareng moal ditampi puasana min hati eta istri. Wa in kharajat mak sareng lamun kaluar ieu imro'ah min baiti hati imahna imro'ah bi ghairi idnihi tanpa izin nu janten salakina la'anat ha maka bakal ngalaknat ka eta jaujah saha al malaikatu malaikat hatta tarji'a dugi ka wangsul deui imro'ah ila baitihi ka bumina nu jadi sarogena au tatuba atawa tobat ieu imro'ah kana kaluar ti bumi tanpa izin nu janten caroge. Mudah-mudahan barokah. Wallahu alam bimuradih. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.